Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para juama, para asatid, sadaya kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipi hormat. Kaum tolibin tolibat, salikin salikat, santriin santriyah, wabil khusus nu aya di pesantren umumna, nu calik nu mondok di pesantren nu aya di mana wae, anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Pamudah-mudahan sadayana saengana ku Allah dipaparinan putuh seperti putuhna jalma-jalma nu jadi jago-jagona Allah Rabbul Alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami kusim kuring dipi hormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa ngariung insyaallah atas nama Allah dina jalan Allah. Insyaallah tujuanana oge Allah Rabbul Alamin ngelangkungan jalan ta'lim. Puji syukur urang aturkeun, urang panjatkeun ka Allah Rabbus Syakur anu teu aya rirena tiap poe, tiap jam, tiap menit, tiap detik tuluy-tuluy maparin amanah nikmat ka urang sadayana anu lamun seugma dihitung ku urang tinang tu moal kahitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dawu Allah. Diwiwit nikmat lahir tugdugikeun ka nikmat batin, diwiwit nikmat dunia tugdugikeun ka nikmat agama. Utamina nikmat nu kalintang ageungna nu wajib disyukuran ku sadayana, taya kajaba lintang di nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan tetap dicurah limpahkeun ka junjunan alam, hiji-hijina jalma anu jadi sabab ayana sadaya nu aya. Junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Rilat ka kulawargina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in tabi'ina tug akhirna mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana. Urang sadayana ku Allah sing dilebetkeun direng-rengan abdi-abdina Allah nenyahan dohir jeung batinna, bidayah sinareng nihayahna. Urang sadayana pamudah-mudahan dilebetkeun direng-rengan umat junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna, nu untung hirupna dunia sinareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
kaum muslimin dina kesempatan mulia ayeuna urang-urang ngelajengkeun hanca taklim kitab Risalatul Muawanah wa Mudhaharah wal Muwazzarah. Eusina silih tulungan, silih bantuan, silih bela dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Insyaallah nu kaopatna mung sataacan urang ngalajengkeun logatna, ngalajengkeun maknana, sakedi-kedikeun diajar nyurah, urang ngadua kana Maha Suci pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab mudah-mudahan tambah-tambah kamuliaanna muga Allah Rabbul Alamin. Atuh urang ngaduakeun ka wargi-wargi urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah. Pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura Allah, kenging rahmat Allah, kenging ridhona Allah Rabbul Alamin. Kuburanana ku Allah dijadikeun radatun mir riyadil jinan, taman direng-rengan taman-taman surga Allah. Entong dijantenkeun khufratun min khufari niron, lombang direng-rengan lombang-lombang neraka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Sulillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa shimasyayikhina khususan Mama Haji Muhammad. Syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh wa syarih ila hadrati radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidina nahum syulillahi lahumul Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'alil jannata maswahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal hancana urang ngalajengkeun logat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakinu jeung ari yakin eta yakwi jadi kuat itu yakin. Wa yasunu jeung jadi alusna itu yakin bi asbabin kalawan pirang-pirang sabab. Jadi yakin bisa kuat, yakin bisa hebat ku ayana pirang-pirang sabab.
Meureun kitu urang leuwih maksudna. Minha eta tetep tina sawarehna asbab wa huwa ari yakin eta al aslu asal walladzi jeung anu alaihi eta tetep pikeun itu ladi al madaru ari jadi pokok ayus dia ari yen ngaregepkeun saha al abdu hiji jelema biqalbihi kalawan hatena itu si jalma wa uzunihi jeung cepilna itu si jalma ilastima'il ayati kana ngadangukeun pirang-pirang ayat wal akhbari jeung pirang-pirang hadits adallati anu nuduhkeun ala jalalillah kana keagungan Allah ta'ala maha luhur Allah wa kamalihi jeung sampurnana Allah wa azamatihi jeung agungna Allah wa kibriyaihi jeung kebesaran Allah wan piradihi jeung nyarirana Allah bil khalqi kalawan ngadamel wal amri jeung marentah wasuatoni jeung ngarajaan wal qahri jeung maksa wal qahri jeung maksa wa ala sidqir rusuli jeung kana benerna pirang-pirang rasul wa kamalihim jeung sampurnana itu rasul wa ma jeung kana perkara uyidu anu dikuatan itu rasul bihi kalawan ieu ma minal mu'jizati tina pirang-pirang mukjizat wa ma jeung perkara halla anu datang ieu ma bimu'anadihim ka pirang-pirang jalma anu inad anu bangkawarah min anwa'il uqubati tina pirang-pirang warnana siksaan wa ma jeung perkara waroda anu datang ieu ma fi yaumil akhiri dina poe akhir min isabatil muhsinina tina ngaganjar pirang-pirang jalma anu ihsan kabeh anu nyieun kaalusan kabeh wa muaqabatil musiina jeung nyiksana pirang-pirang jalma anu nyieun kagoreng patutan kabeh wa ila kauni hadal amri jeung kana buktina ieu perkara kapian eta cukup bi ibadatil yakini dina maedahkeun kayakinan al isyaratu ari isyarah bi qaulihi ta'ala kalawan dawuhan Allah ta'ala awalam yakbihim anna anzalna 'alaikal kitaba yusla 'alaihim
awalam yakfi nah teu cukup him ka itu jalma-jalma naon anna sanyanyana kaula anu agung dawa Allah eta anzalna geus nurunkeun kaula anu agung alaika ka anjeun Muhammad alkitaba kana Al-Qur'an yusla anu dibacakeun itu kitab alaihim ka itu jalma-jalma al ayata kudu nyampurnakeun anjeun kana sampurnana ayat yakin bisa kuat yakin bisa halus ku ayana pirang-pirang sabab di antara sabab nu ngonang kana kuatna keyakinan anu ngonang kana halusna keyakinan jelema kudu daek ngaregepkeun kalawan hatena eta si jelema kalawan cepilna eta si jelema dianggo ngadangukeun pirang-pirang ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dianggo ngaregepkeun dianggo ngadangukeun pirang-pirang hadits anu nuduhkeun kana kaagunganana Allah Rabbul Alamin kana sampurnana Allah kana kebesaran Allah kana maha nyarirana Allah kalawan ngadamel jeung kalawan marentah anu nuduhkeun kana ngarajaanana Allah kana maha perkasana Allah oge urang ngaregepkeun kalawan cepil urang kalawan hate urang kana ayat-ayat Al-Qur'an kana hadis-hadis anu nuduhkeun kana benerna pirang-pirang rasul sampurna aranjeuna dikuatan kalawan pirang-pirang mukjizat oge cepil urang jeung mana urang dianggo ngaregepkeun dianggo ngadangukeun kana ayat-ayat kana hadis-hadis anu nuduhkeun kana datangna pirang-pirang siksaan pikeun jalma-jalma anu inad anu bangkawarah ayat-ayat Al-Qur'an hadis-hadis Rasul anu ngajelaskeun tentang jalma-jalma anu nyieun kahadean insyaallah menang ganjaran jalma-jalma anu nyieun kagoreng patutan insyaallah menang siksaan ari ganjaran ti Allah double hiji kontan dua dianyuk nu kontan di alam dunia gegedena jaga di alam akhirat siksa ti Allah ge double hiji nu kontan dua nu dianyuk nu kontan di alam dunia gegedena menjaga di alam akhirat jalma mung salat mung puasa hese bener hese bager teu kecil kemungkinan eta teh ngarupakeun siksaan ti Allah di alam dunia da badag nama jaga di alam akhirat naudzubillah Allah Rabbul Alamin dawuh awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim na teu cukup ceuk Allah jang jalma-jalma saestuna kaula anu agung geus nurunkeun ka anjeun Muhammad karena kitab suci Al-Quran anu dijamin kasucianana dibacakeun eta kitab kemaranehna eta nomor kahiji nu ngonang kana kuatna keyakinan nu ngonang kana hebatna keyakinan ayeuna mah nu kadua as-sababu sani ari sabab anu kadua eta yang duro ningali ieu si jalma bi ainil i'tibari kalawan paningali ngalapepeling bi ainil i'tibari kalawan ningali ngalapepeling bi malakutis samawati dina pirang-pirang karajaan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi wa ma jeung perkara basa anu nyebarkeun saallahu Gusti Allah pihima di itu samawat jeung ardin ajaibil masnuati
tina pirang-pirang kaahengan pirang-pirang dadamelan Allah. Wa badaihil mukawwanati jeung keanehan pirang-pirang makhluk. Wa ila ifadatihi jeung eta tetep kana maedahkeunana itu ainul i'tibar al yakina kana yakin al isyaratu ari isyarah bi qaulihi ta'ala kalawan dawan Allah ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanuri bakal ningalikeun kaula anu agung him ka itu jalma-jalma ayatina kana pirang-pirang ayat-ayat kaula, tanda-tanda keagungan kaula fil afaqi di pirang-pirang pajajahan wa fi anfusihim jeung dina pirang-pirang dirina itu jalma-jalma hatta yatabayyana sehingga jelas lahum ka itu jalma-jalma naon annahu sanyana Allah eta al-haqqu anu maha hak. Nu kadua anu matak ngonang nu matak nyababkeun kuatna keyakinan oge alusna keyakinan urang kudu daek ningali kalawan ningali mikir-mikir, kudu daek ningali kalawan ningali ngalapit pepeling dina karajaan nu aya di langit, dina karajaan nu aya di bumi, jeung perkara-perkara anu geus disebarkeun ku Allah di pirang-pirang langit jeung di bumi, dina pirang-pirang kaanehanana pirang-pirang dadamelan Allah jeung kaahenganana kaanehanana pirang-pirang makhluk. Tempo aya panon poe sakitu serabna sakitu panasna tengah poe komo urang nuju calik di tanah suci masyaallah tabarakallah panasna luar biasa malah gedena luar biasa bejana di samawat eta teh aya bulan aya panon poe aya bentang-bentang indah kadeuleuna hebat luar biasa ceuk urang cacak bulan sakitu alusna cacak bentang sakitu indahna cacak panon poe sakitu pisarabeunana rekumaha zat anu geus nyiptakeun panon poe rekumaha teu agungna zat nu nyiptakeun bulan rekumaha teu magagahna zat anu geus nyiptakeun pirang-pirang bentang bari lain leutik eta teh baradagna luar biasa. Pan dijelaskeun ku Allah dina Al-Qur'an sanurihim ayatina ku kami rek dideuleukeun tanda-tanda kagungan kami fil afaqi di pirang-pirang pajajahan baik nu aya di luhur baik anu aya di handap baik nu aya di kerajaan langit baik anu aya di kerajaan bumi nu aya di alam mulki di alam handap nu aya di alam malakut nu aya di alam luhur malah wa fi anfusihim jeung nu aya di dirina masing-masing di dirina jelema jeung nu sejen-sejena aya pangambung aya soca aya cepil aya cangkem masyaallah tabarakallah bari nyeri untu we samet jejeritan jelema keur poho mah keur cager teu celeuweungan we jiga nu kasurupan bere we ku Allah nyeri untu samet bari teu badak
pan aki-aki geus daeraheun ceurik cacat nyeri untu hatta yatabayyana lahum annahu haq sehingga bakal jelas ka maranehna saesuna Allah eta anu maha hak. Lajeng logatna as-sababus salisu ari sabab anu katilu eta ya'mala yen migawe yen amal itu si jalma ala muqtadoma netepan kana anu dikarepkeunana ku perkara amana anu iman itu si jalma bihi kana itu ma zahiron dina dohirna wa batinan jeung dina batina wayas tamirro atawa di dieu mah wa yusammiro jeung tetep itu si jalma fi zalika dina itu amal wa yabdula jeung ngerahkeun itu si jalma al istita'ata karena kemampuan bima dina perkara hunalika anu tetep dina itu muqtadoma amana wa ila ifadatihi jeung eta tetep kana maedahkeunana itu zalik al isyaratu ari isyarah bi qouli ta'ala kalawan dawuhan Allah taala walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana walladzina jeung ari jalma-jalma jahadu anu berjuang itu ladina itu jalma-jalma bina dawa Allah dina jalan kaula lanahdiyannah tetela bakal nuduhkeun temenan kaula ka itu jalma-jalma subulana kana pirang-pirang jalan kaula ari sabab anu katilu nu ngonang kana kuatna keyakinan nu ngonang kana hebatna keyakinan wayana entong ukur ningali kalawan ningali mikir-mikir entong ukur ngadenge kalawan ngadenge ngalap pepeling kana ayat-ayat Allah karena hadis-hadis Rasul tapi nukatilu mah amalkeun pamentana perkara anu mana geus diimanan ku urang eta perkara da Allah teh nurunkeun parentah nurunkeun rarangan laksanakeun parentahna jauhan raranganana malah lain wungkur dohirna tapi jeung batina tuluy tetep eta si jalma dina amal malah si jalma tuluy berjuang ngerahkeun kemampuanana supaya tuluy-tuluy bisa amal jeung istiqomahna tegasna amal kana pamentana perkara anu mana urang tos iman kana eta perkara. Saur tadi Allah teh ngalungsurkeun parentah, Allah teh ngalungsurkeun rarangan. Pigawe parentah Allah mastata'tum. Jauhan rarangan Allah mutlak. Dohir batin gede leutik. Allah janji dina dawuhna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma anu berjuang dina jalan kaula dohirna jeung batinna amanah teureun istiqomahna tetep renggenek malah teureun ngerahkeun kemampuanana jangan ngagawean nu bieu kadituna Allah janji lanahdiyannahum subulana kami saur Allah murek nuduhkeun ka eta si jalma eta sabab nu ngonang kana kuatna keyakinan eta sabab anu ngonang kana alusna keyakinan wa min tamaratil yakini jeung eta tetep tina pirang-pirang buahna keyakinan as-sukunu ari cicing
hari tenang, hari jongjon ila wa'dillah karena janji Allah. Wasikotu jeung percaya bidomanillah kalawan tanggungan Allah. Wal ikbalu jeung madep bikunnihi kalawan sakabeh dirina eta si jalma al himmata kana himmah alallahi ka Allah. Wa tarkuma jeung ninggalkeunana perkara min sya'nihi tina kalakuanana itu simah ayyush gila arian ngarintangan ieu mah anillahi ta'ala ya Allah ta'ala anillahi ta'ala tina ibadah ka Allah ta'ala warrujuhu jeung balik fi kulli halin dina saban-saban tingkah ilallahi ka Allah wastiprogut ta'ati wastiprogut taqati jeung ngeprukeun kakuatan fi ibtighai mardatillah dina nyuprih karidoan Allah ta'ala. Wa halal jumlati jeung netepan kana kasimpulan pal yakinu mangka ari yakin eta aslul imani pokokna iman. Wasairul maqamati syarifati jeung sakarina pirang-pirang makom anu mulia wal akhlaqil mahmudati jeung akhlak anu terpuji wal a'mali sholihati jeung pirang-pirang amal anu soleh min furu'ihi tina pirang-pirang cabangna itu yakin wa samarotihi jeung pirang-pirang buahna yakin wal akhlaku jeung ari akhlak wal amalu jeung ari pirang-pirang amal eta tabiatun anu anut lil yakini kana yakin kuwatan dina kakuatanana kuwatan dina kuatna wada'pan jeung dina lemahna wasihatan jeung dina cagirna wasukman jeung dina geringna wasakoman jeung dina geringna. Qala tos ngadawu sa Luqman alaihi salam Mama Luqman alaihi salam la yus tatohu muadi kawasaan naon al amalu amal illa bil yakini angin kalawan yakin wala ya'malu jeung henteu amal saha al abdu hiji jalma illa bi qadri yakinihi angin kalawan kadar yakinna itu si abdu wala yuqassiru jeung henteu ngalalaworakeun amalahu saha amilun jalma anu amal hatayan kuso sehingga ngurangan naon yakinuhu yakina itu si amil walihada jeung kusabab kitu
walihada jeung karena ieu qala tos dadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yakinu ari yakin eta al imanu iman kulluhu tegesna sakabehna iman. Masyaallah tabarakallah. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, di antawis buah yakin urang ngerasa jongjon, urang ngerasa tenang karena janjina Allah, urang percaya sanyanyana karena pertanggungjawaban Allah, karena nanggung jawabna Allah. Oge tiantawis buah keyakinan insyaallah urang bakal nyangharepkeun diri urang dohir jeung batinna, bidayah jeung nihayahna, urang bakal nyangharep kalawan anu sanyana, kalawan sakabeh diri urang, kana himmah urang estu wungkul ka Allah Rabbul Alamin. Oge urang insyaallah bakal ninggalkeun saban-saban perkara anu matak ngarintangan ka Allah Subhanahu wa taala. Oge tiantawis buah keyakinan insyaallah urang bakal selalu kembali dina saban-saban tingkah ka Allah Rabbul Alamin. Malah urang bakal ngeprukeun kemampuan urang, kekuatan urang dina raraga mirarian karidwan Allah Rabbul Alamin. Yakin ngarupakeun pokokna iman, yakin ngarupakeun makomna anu mulia, yakin ngarupakeun akhlak anu terpuji, yakin ngarupakeun amal anu soleh. Ari akhlak jeung amal biasana nuturkeun kana yakin, baik dina kuatna, baik dina lemahna, baik dina sehatna, baik dina geringna. Luqman Hakim parantos dadawuh, jalma moal kawasa kana amal angin kalawan kadar keyakinanana. Hiji jalma moal bisa amal angin kalawan saukuran keyakinanana eta si jalma. Moal ngalalaworakeun kana amal angin jalma-jalma anu lemah dina keyakinanana. Kusabab eta pisan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos dadawuh, al yakinu al imanu kulluh. Ari nu disebut yakin teh iman teh tegasna sakabehna iman. Kaum muslimin wal muslimat, pengajian dina ieu waktu cekap sakitu mugi-mugi aya manfaatna khusus kanggo pribados, umumna kanggo wargi-wargi sadayana anu rares di Allah sinareng ti Rasulna, anu lepatna tina kabodohan pribados. Mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.